Ya, saya ngambil yang simpel-simpel saja. Ini mungkin ada satu contoh bahwa budaya Sunda itu sudah sangat terancam, ya, yaitu dalam seremonial pernikahan, ya, dalam pernikahan itu kelihatan sekali di situ bahwa budaya Sunda, adat Sunda itu memang sudah tersisihkan, sekalipun ada sisa-sisanya. Jadi hanya sisa-sisa saja, sementara filosofinya tidak didapat. Lalu yang dinamakan sindir, sampir, sindang, siloka, ya, simbol-simbol itu kan sudah tidak lagi dipakai, ya, itu apalagi di daerah perkotaan nyaris itu sudah hilang, diganti dengan budaya Barat, kira-kira begitu. Saya contohkan saja misalnya dalam ritual atau dalam seremonial, ya, dalam pesta-pesta pernikahan itu ada hal-hal baru dan istilahnya juga baru-baru, ya, tidak pakai bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia sudah tidak pakai lagi itu, tapi kelihatannya dominan bahasa asing, ya, itu khususnya bahasa Inggris kelihatannya, ya. Jadi saya juga sangat prihatin anak-anak muda yang WO itu, ya, wedding organizing, ya, itu kelihatannya lebih nyaman menggunakan bahasa-bahasa asing itu, ya. Padahal padadannya ada, ya, padahal mah gitunya aya gitunya anu hartina teh sarupa jeung eta, nya. Kawas kieu nya kawas wedding organizing gitunya eta mah meureunnan panitia hajat we nya. Tah kawas itu. Tapi pan teu gaya nya. Upamana kucing kuring ditaros eta murang kali nya anu wah garinding gitu nya ngaranna jas hideung eta teh. Pami ditaros. Cek naon profesi teh? Gitu nya upami kucing kuring ditaros. Pan ngawalarna ge WO Pak gitu nya asina. Pan ngahulang meureunnan kucing kuring teh. Naon cep WO teh? Ah si bapak mah. WO itu wedding organizing berenang. Oh, unggul. Kita ngerti mah eta teh nya. Itu tah kalau loba anak gitu nya. WO teh nu ngokolakeun hajat gitu tanya cenah meureun. Pan upami ku bahasa Sunda mah meureunnan imurang kali teh kurang pede nya. Asan teu geuning nya. Upamana di mana cep naon profesi teh gitu nya sor simkuring teh. Ngawalarna teh upami ku bahasa Sunda mah abi mah panitia hajat. Ah. Itu gayanya sok padahal meureunnan ari honorna mah sarua nya tapi eta teh tadi nya tah kawas kitu nya peradaban teh robahna teh lantaran aya infiltrasi atau napi proses asimilasi nya nya eta mah secara tidak sengaja nya pelan-pelan gitu nya pada akhirna mah nyerep nya jadi jati kasilih ku junti anu pada akhirna mah